Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Tania Adriani Putri kelas 5 di SDN Cipangisikan. Dina kesempatan ieu abdi bade mereview buku anu tos dibaca ku metode dongeng. Penulis Yesi Maharani, penerbit HBM Galura. Judul buku kumpulan dongeng Sunda. Jumlah halaman 17 halaman. Judul dongeng Campurileng nyobat jeung aki-aki. Aya hiji manuk campurileng minder hiber ka pilemburan. Pangpangna kadeukeut imah leutik panumukan. Hiji aki-aki jeung pamajikanna. Eta aki-aki estu bager somea handap asor. Nyaah kasasama kaasup kasasatuan. Beda jeung pamajikanna. Nini goreng budi, gawe bakutut hasem senggar sengor. Ambak-ambekan teu kaop aya kakurang atawa capek ku pagawean. Atuh campurileng resepkeun pisan ka aki-aki. Komo unggal datang sok dibagiakeun hiap-hiap. Disuguhan saaya-aya, gedang atawa cau. Terus duaan mancrakap. Campurileng ucla acle dina dahan bari baceo. Aki-aki jongjong kaprak-kaprek barang gawe. Ngayangam bilik atawa ngayangam parabot dapur barang saning. Ayakan boboko hihit jeung sabjabana. Jualeun kanu butuheun. Wanci burit, campurileng ge gancang mulang ka panumpukan di leuweung. Hiji poe, kawas sasari, campurileng datang ka imah aki-aki, tapi taya nu ngabagiakeun. Kawasna aki-aki keur iam ka nu rada jauh. Barang clek kana gantar pamoean. Ujug-ujug habak aya nu deungeur. Si horeng nini teleungeus geus ditatadi ngadogoho. Beunang siah manuk Bangkarawah, teh nini nafsu pisan. Pamatuk campurileng dipaksa dicakahkeun. Set letahna diteuk-teuk ku pesa nu geus dibawa ti tadi. Lung dialungkeun ka luareun pager. Jor siah mantog. Awas mun datang deui ka dieu. Keur maruas jeung nyeri campurileng leungleng kapaihan. Untung gancang eling gelebar hiber lalaunan. Sanajan sajajalan ceurik. Teu nyangka bakal manggih nasib sial. Kaleungitan letah sapotong. Atuh lapur teu bisa baceo. Meunang saminggu. Campurileng nyireupkeun dina sayeungna. Teu bisa kamana-mana ngadaguan letah cager. Barang hakan kapaksa ku lapar. Aki-aki ngarasa kaleungitan. Biasana ari datang ti panyaban campurileng sok mapagkeun ngengcle dina pager atawa dina dahan tangkal di buruan. Ninina teu nenjo campurileng datang tadi. Aki-aki nanya ka pamajikanna sugan apaleun. Nyao jawab nini judes, boro ngurus nu kitu patut, ngurus pagawean ge teu anggeus-anggeus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.